Etika jeung tata krama katingalina mah geus kurang kaperhatikeun dina kahirupan kiwari. Rumaja-rumaja siga nu geus nganggap sapele kana ieu hal. Padahal etika jeung tata krama teh mangrupa bekal hirup humbuh nu mahal hargana. Teu bisa dibeli atawa digantian. Hartina, etika jeung tata krama teh perkara anu teu bisa disisilihan. Kudu ngabaju dilarapkeun sapopoena. Upamana urusan komunikasi jarak jauh, teu saeutik masyarakat nu mopohokeun kana etikana. Padahal dunya maya jeung dunya nyata apan sarua keneh. Tangtu sarua kudu merhatikeun etika jeung tata kramana. Upamana wae urang ulah sangeunahna lamun ngayakeun komunikasi. Komo jeung jalma nu umurna saluhureun urang. Aya sababaraha hal anu penting anu kudu diperhatikeun. Sajabat ti etika jeung tata krama komunikasi jarak jauh, aya oge etika jeung tata krama sejenna anu penting diperhatikeun ku urang. Naon wae nu kudu diperhatikeun dina komunikasi jarak jauh teh? Sarta naon wae wangun etika jeung tata krama nu kudu diperhatikeun dina kahirupan? Hayu tonton videona dugi karengse. Sarta ulah hilap, di like, subscribe, sareng dibagikeun ka rerencanganna. Sampurasun, tepang deui sareng sim kuring, karasan dina dinten ieu sim kuring baris medar perkara etika jeung tata krama. Video ieu ngahaja didamel supaya para nonoman atanepi masyarakat wanoh sareng ngaplikasikeun atawa ngalarapkeun naon-naon wae anu kudu diperhatikeun dina etika jeung tata krama. Tangtuna etika jeung tata krama teh kudu dilarapkeun dina kahirupan sapopoe. Lantaran etika jeung tata krama teh nyaeta salah sahiji unsur penting dina kahirupan. Begituna hayu saderek tonton videona dugi karengse. Ayeuna urang langsung wae kana materi etika jeung tata krama. Anu kahiji urang dipedar perkara wangenan etika jeung etiket. Nah, etika asal kecapna teh nyaeta tina bahasa Latin, nyaeta kecap etika. Artina falsafah moral atau pedoman hirup anu bener dumasar kana aturan susila, budaya jeung agama. Tangtu etika teh dumasar kana agama jeung darigama. Nah, jadi etika di dieu teh mangrupa pedoman hirup anu bener. Berarti lamun jelema anu geus taat kana pedoman hirup anu bener berarti jalma eta geus beretika. Anu acan, anu teu boga etika berarti acan tuhu kana pedoman hirup kana moral anu hade. Satuluyna etiket. Etiket tina bahasa Prancis nyaeta etiquette. Nah, etiquette tata cara gaul anu alus jeung papada jalma. Jadi etika mah falsafah moral atau pedoman hirupna anu bener dumasar kana aturan susila, budaya jeung agama. Ari etiket mah tata cara gaul anu alus jeung papada jalma. Tangtu etika jeung etiket teh teu bisa dipisahkeun. Lantaran etika mangrupa falsafahna atau pedoman hirupna, ari etiket mah nyaeta tata carana. Ya, jadi etika jeung etiket teu bisa dipisahkeun. Satuluyna ayeuna langsung kana wangenan tata krama. Nah, tata krama aya dua asal kecap. Nyaeta tina bahasa Kawi anu hartina tata atau aturan, adat atau kaedah. Anu kadua tina bahasa Sangsekerta nyaeta krama, hartina sopan santun, alus kalakuan. Jadi tata krama teh nyaeta aturan, adat atau kaedah ngeunaan sopan santun atawa alusna kalakuan. Jadi lamun urang jadi jalma anu teu boga tata krama, artina urang teu boga aturan, teu boga sopan santun jeung teu boga kalakuan anu hade atau anu alus. Ku kituna urang kudu jadi jalma anu boga tata krama nyaeta anu boga aturan atau adat atau kaedah anu sopan santun jeung alus kalakuan. Tah, jadi ayeuna tos apal kana wangeunanana. Jadi saderek moal bingung deui naon etika, naon etiket, naon eta tata krama. Satuluyna ayeuna kana
tujuan ayana etika jeung tata krama. Ngahaja ku sim kuring sina malapah gedang ti mimiti wangeunna nepi ka tujuan, satuluyna engke aya manfaat, ngarah saderek teh henteu nyapirakeun kana etika jeung tata krama. Urang moal apal pentingna etika jeung tata krama lamun urang teu apal naon hartina, naon tujuanna jeung naon manfaatna. Ku kituna ku sim kuring ngahaja dipedar heula samemeh kana jenis-jenis atau wangun-wangun etika jeung tata krama. Tah ieu aya tujuan ayana etika jeung tata krama nyaeta pikeun ngabina watak jeung mental anggota masyarakat sangkan jadi manusia anu boga akhlak hade. Tah di dieu jelas tujuan etika jeung tata krama teh nyaeta pikeun ngabina watak jeung mental. Artina ulah boga mental anu babarian, anu pundungan, keuyeub apu gitu nya. Atawa gampang kasigeng yang sajabana. Nah, jadi mental masyarakatnya di dia teh mental jeung watakna diwangun dibina. Nah, sangkan jadi manusia anu boga akhlak anu hade. Lamun urang rumasa acan boga akhlak anu hade, kudu terus diajar ngalarapeun etika jeung tata krama, kudu terus neureulna naon wae etika jeung tata krama. Lantaran etika jeung tata krama teh mangrupa hiji kabutuh nya dina kahirupan atawa salah sahiji media survival oge gitu atau cara bertahan urang hirup dan nah ayeuna satuluyna kana manfaat etika jeung tata krama anu kahiji fungsi pribadi atau personal. Naon fungsi pribadi atau personal teh nyaeta pikeun nuduhkeun ajen pribadi hiji jalma. Tah di dieu kan jelasnya fungsi pribadi ya. Manfaat etika jeung tata krama teh nyaeta pikeun nuduhkeun ajen pribadi hiji jalma. Ajen teh kan nilai. Urang bakal boga nilai anu hade, urang bakal diajenan ku batur lamun urang boga kalakuan anu pikaresepeun, anu ngalarapkeun etika jeung tata krama. Urang bakal diajenan ku batur lamun urang ngajenan ka batur. Hartina di dieu silih ajenan teh mangrupa etika jeung tata krama. Urang sahandapeun ngajenan ka saluhureun nyaah ka urang lantaran urang bisa ngajenan. Tah ayeuna ajen diri urang nilai urang bakal dihargaan ku batur lamun urang ngahargaan batur. Urang bakal disopanan ku batur lamun urang sopan ka batur. Tah jadi dimimitian ku diri sorangan. Lamun urang hayang boga nilai atau ajen pribadi ti balarea berarti urang kudu ngalakukeun hal-hal anu positif, hal-hal anu alus, luyu jeung etika jeung tata krama. Nah, anu kadua aya fungsi sosial nyaeta pikeun nuduhkeun kapercekaan dina campur gaul. Tah ieu fungsi sosial. Sim kuring ayeuna ngagambarkeun upamana di hiji masyarakat aya jalma anu kalakuanna teh teu pikaresepeun. Sombong atau adigung atau naonnya kalakuanna pikasebeleun. Kira-kira bakal perceka moal dina campur gaul. Pan moalnya dipikaresep oge moal boro-boro kudu perceka dina campur gaul ya. Perceka teh luwes atawa parigel dina hal campur gaul. Jadi gampang wawuh jeung batur, gampang deukeut, dipikaresep gitu. Nah, kumaha carana sangkan urang perceka dina campur gaul? Kumaha carana sangkan urang dipikaresep dina campur gaul di masyarakat atawa babari deukeut jeung balarea atawa naon lamun misalkan datang ka hiji tempat anyar gancang dibagiakeun nya carana urang kudu boga etika jeung tata krama. Salaku fungsi sosial, etika jeung tata krama bakal ngagampangkeun urang dina sosialisasi campur gaul di masyarakat. Jadi, urang moal diasingkeun atau moal dianggap hiji jalma anu pikasieun atau hiji jalma anu matak ngaganggu ka hirup kumbuhna masyarakat moal. Tapi lamun urang teu ngagunakeun etika jeung tata krama, tangtu kaparigelan atau kapercekaan dina campur gaul teh bakal kahambat siga kitu. Satuluyna aya fungsi kultural nyaeta pikeun nuduhkeun luhurna budi jeung adab budaya masyarakat. Tah di dieu jelas. Urang Sunda kakoncarana teh nyaeta jalma anu someah hade kasemah. Berarti jalma someah teh kumaha?
ngabogaan etika jeung tata krama, ngalarapkeun etika jeung tata krama. Aya oge nu nyebutkeun cenah urang Sunda mah hade gogog hade tagog, artina nya penampilanna alus, nya omonganna jeung tingkah lakuna alus. Tah berarti di dia aya fungsi kultural ya etika jeung tata krama teh. Kawentar urang Sunda teh balageus saromea, sopan santun. Nah di dia fungsi kultural teh nyata pikeun nuduhkeun luhurna budi jeung adab budaya masyarakat. Masyarakat Sunda ngabogaan budi anu luhur, adab budaya anu luhur. Lamun kitu, nah atuh kiwari etika jeung tata krama di urang Sunda teh beuki ngipisan. Tah ieu balik deui kana atikan. Atikan ti mana? Tangtu anu utama atikan ti lingkungan kulawarga. Matak di kulawarga wajib sifatna ngajarkeun atawa ngadidik barudakna ngeunaan etika jeung tata krama. Apan tadi etika jeung tata krama mah hiji hal nu teu bisa disisilihan. Kudu ngabaju dilarapkeun dina kahirupan sapopoe. Lamun etika jeung tata krama geus dididik ti imahna, geus dilarapkeun ti imahna, otomatis nalika barudakna atanapi nalika rumajana kaluar geus bisa nyaluyukeun, geus bisa adaptasi kudu kumaha ieu cara urang boga tingkah laku, kumaha cara urang ngalarapkeun kasopanan, kasasama, kasaluhureun gitu, kasahandapeun. Tah jadi etika jeung tata krama mah nu utamana nyaeta kudu dilarapkeun ti mimiti di imah. Satuluyna diwawegan ku bapak ibu guru di sakola. Nah, anu leuwih penting deui nyaeta ayana karep ti diri pribadi urang. Boh rumaja, boh masyarakat secara umum. Urang kudu boga kasadaran yen etika jeung tata krama teh mangrupa hiji kabutuhan. Lamun urang geus nempatkeun etika jeung tata krama salaku hiji kabutuhan, otomatis urang bakal diajar, bakal neangan lantaran butuh. Nah, bakal neangan naon wae sih etika jeung tata krama teh? Kudu kumaha sih ari etika jeung tata krama anu hade? Tah, jadi fungsi kultural di dieu teh nyaeta pikeun ngangkat harkat darajat urang salaku masyarakat Sunda anu kawentar boga adab budaya jeung budi anu hade gitu. Jadi lamun urang salaku urang Sunda ngalarapkeun etika jeung tata krama atuh sarua jeung ngera-ngera urang salaku masyarakat Sunda. Satuluyna fungsi atikan atau edukasional nyaeta pikeun nuduhkeun cirina jalma anu boga ilmu jeung atikan. Tah simkuring di dieu bakal negeskeun deui fungsi atikan atau edukasional di dieu teh lain nuduhkeun cirina jalma anu boga ilmu atikan formal bungkul, tapi jalma-jalma anu ngabogaan ilmu pangaweruh anu adat istiadat etika tata kramana dilarapkeun. Kunaon begitu? Nah, teu bisa diukur tina atikan formal wungkul. Lantaran ayeuna anu sakolana laluhur S1, S2, S3 nepi ka S-teler oge teu bisa ngajamin yen eta jalma teh boga etika jeung tata krama. Upamana percuma ayeuna sakolana nepi ka S2 atawa nepi ka S3, tapi etika jeung tata kramana teu dilarapkeun. Boga kalakuan anu adigung, pika sebeleun balarea, sombong atawa teu sopan, asa aing pangpinterna, asa aing sakola luhur, apan eta henteu nuduhkeun cirina jalma anu boga ilmu jeung atikan. Tah nu kumaha atuh? Ciri jalma anu boga ilmu jeung atikan teh nyaeta anu tawadu, anu rendah hate, anu sopan kasaluhureun nyaah kasahandapeun. Apan cirina anu boga ilmu mah beuki loba ilmuna, beuki rendah hate kitunya, beuki mawas diri. Tah lamun misalkan diukur tina atikan formal wungkul mah moal kaciri sabab teu saeutik jalma anu sakolana luhur tapi etika jeung tata kramana masih nol besar. Boh etika tata krama secara akademik atawa etika jeung tata krama secara sosial masyarakat di masyarakat. Satuluyna fungsi integratif. Fungsi integratif teh nyaeta pikeun nuduhkeun silih ajenan antar pribadi dina hirup kumuh di masyarakat. Nah, fungsi integratif di dieu teh nuduhkeun silih ajenan antar pribadi. Nah, jadi hiji jalma ka jalma sejenna teh bener-bener silih ajenan, bener-bener
ngaragap hate batur, henteu ngaraheutkeun dina omongan, dina kalakuan. Urang lamun rek nyieun hiji kalakuan teh dipikir heula, nah ieu teh matak nyeri hate henteu ka batur, nah ieu teh matak nyigeung henteu kana perasaan batur gitu. Jadi di dieu fungsi integratif teh nyaeta pikeun nuduhkeun silih ajeunaan antar pribadi dina hirup kumbu di masyarakat. Lamun urang geus silih ajeunaan di masyarakat, tangtu moal aya pacogregan atau pacengkadan lantaran geus pada-pada ngalarapkeun etika jeung tata krama. Ku kituna etika jeung tata krama teh kacida pentingna dina kahirupan. Satulna fungsi instrumental nyaeta pikeun nuduhkeun lemesna alat ngontal tujuan. Tah ieu maksud tina pikeun nuduhkeun lemesna alat ngontal tujuan teh kieu contona. Urang upamana rek wawancara butuh data informasi ka hiji jalma. Tapi urang teh henteu boga atawa henteu ngalarapkeun etika jeung tata krama. Kira-kira eta narasumber bakal mere informasi moal. Moal boro-boro rek mere informasi kalah keheul ti heula, kalah geuleuh ti heula. Ieu jalma teh ongkoh butuh tapi teu boga pisan adab, teu boga pisan etika jeung tata krama. Kahontal teu tujuanna? Henteu. Tah, tapi coba lamun urang ngalarapkeun etika jeung tata krama. Kira-kira kahontal moal tujuan eta pikeun ngumpulkeun data atau informasi. Kahontal lantaran anu diajak cumaritana ngeunaheun ngarasa diajenan urang ngalarapkeun etika jeung tata krama. Atawa contoh pikeun siswa-siswi urang teh hayang boga nilai sikap anu alus, hayang boga nilai A. Tapi kalakuanna henteu ngalarapkeun etika jeung tata krama. Upamana dina komunikasi, dina tingkah laku, dina tugas anu nyapirakeun, kira-kira bakal kahontal moal eta tujuan meunang nilai A. Moal, coba lamun urang ngalarapkeun etika jeung tata krama, tangtu bakal leuwih babari dina ngahontal tujuan. Ayeuna urang langsung kana wanda tata krama. Tah, wanda teh jenisnya aya 3, nu kahiji tata krama basa, nu kadua tata krama paripolah atau penampilan, nu katilu tata krama gaul di masyarakat. 3 wanda ieu anu bakal jadi bekal urang hirup di masyarakat, hirup di alam dunya. Tah, ayeuna urang dipedar hiji-hiji tata krama basa nya. Ya aya tata krama basa. Naon tata krama basa teh? Aya naon wae? Nu kahiji lisan atawa kecap. Tah, saderek tangtuna geus apal yen lisan atau kecap teh nyaeta ulah matak pikanyerieun batur. Gunakeun bahasa anu bener jeung merenah. Terus lisan ulah matak nyigeung perasaan batur, ulah garihal. Kunaon lisan aya tata kramana? Sabab urang ngabogaan basa anu hade, basa anu alus. Basa Sunda kudu dilarapkeun luyu jeung tempatna di mana, waktuna iraha, saha nu diajak cumaritana. Perhatikeun eta. Lantaran lamun urang cumarita, lamun urang lisan urang teu dijaga, tangtu bakal ngaraheutkeun hate batur. Anu kadua aya pasemon. Sabada urang ngucapkeun hiji basa, hiji kecap, urang kudu dibarengan ku pasemon anu hade oge. Ayeuna urang ngagunakeun bahasa anu merenah, anu bener misalkeun. Tapi pasemonna pasemon bari haseum ku raweud atawa siga nu ambek. Apan teu ngarojong kana eta lisan atau kecap nu diucapkeun. Naon nu diomongkeun jeung pasemon urang apan beda tuh. Matak jadi lisan jeung pasemon teh patali. Anu satuluyna nyaeta rengkak jeung peta. Tah, rengkak jeung peta teh nyaeta gestur kalakuan urang, rengkak paripolah urang. Lamun urang ngomong lisan bahasana geus merenah, tangtu kudu dirojong ku pasemon anu merenah jeung rengkak anu merenah. Upamana urang ngomong lisan tapi pasemonna haseum, katambah rengkakna oge bari legeg. Tah eta apan lain
tata krama acan kaasup karena jalma nu boga tata krama basa. Tapi lisana hade, pasemona hade, rengkak jeung peta oge kudu hade. Peta di dieu lain peta dina buku nya gambar geografi, tapi peta di dieu teh nyaeta kalakuan urang, itunya gestur urang, bahasa tubuh urang jika kumaha. Jadi kudu ngarojong. Cumarita jeung saluhureun tangtuna urang ngagunakeun rengkak jeung peta anu hade ulah dangah, kudu rada tungkul. Hartina eta teh lain merendahkan diri urang, tapi ngajenan ka saluhureun. Satulina aya lentong. Tah, lentong di dieu teh nyaeta luhur handapna sora. Lamun urang cumarita jeung saluhureun ulah sakali-kali make lentong anu luhur. Jadi ulah nyentak, ulah tegep gitunya, tapi orang teh kudu lemah lembut, kudu lemes gitu. Tah, ieu teh ngarojong kana tilu aspek tadi, lisan, pasemon jeung rengkak. Kudu dibarengan ku lentong anu hade. Jadi ulah sesentak, ulah tegep gitu, tapi bener-bener ngagunakeun basa lisana anu hade, pasemona anu hade, rengkakna oge na hade, lentongna oge anu hade. Jadi diluyukeun jeung tingali saha anu diajak cumarita, di mana tempatna, keur kumaha kaayaanana atau situasina. Jadi orang kudu bisa nyaluyukeun. Tuh. Satulina aya tata krama paripolah atau penampilan. Tah, urang Sunda mah sakitu diperhatikeunana paripolah teh nya, penampilan oge diperhatikeun. Nah, ngarah urang apal naon wae. Nu kahiji aya cara dangdan. Nah, kunaon cara dangdan bet dipedar dina tata krama? Jelas. Ayeuna cara dangdan ka sakola kumaha, cara dangdan kanu hajat kumaha, cara dangdan cicing di imah kumaha, cara dangdan kanu maoteun kumaha, apaan kudu jelas. Ya, ulah disarwakeun cara dangdan datang kanu pesta kumaha. Piraku ayeuna ka sakola make dangdanan siga rek ka pesta. Paling oge meureun diseungseurikeun ku babaturan teh, dianggap ondel-ondel nya. Jadi cara dangdan oge kudu diperhatikeun. Etika jeung tata krama dina cara dangdan teh kudu diperhatikeun ngarah teu jadi bahan anu diseungseurikeun ku batur. Tadi salah sahiji fungsi etika jeung tata krama teh nyaeta ngaronjatkeun ajan diri urang. Urang moal boga ajan diri atuh urang diseungseurikeun, lamun cara dangdan wae salah, lamun tata krama dangdan teu dilarapkeun berarti urang moal boga ajan diri. Anu kadua, miara kasehatan, kagelisan jeung kakasepan. Tangtu ieu asup kana etika jeung tata krama. Lantaran ieu teh nyaeta hal anu penting nu kudu dilarapkeun dina sapopoe. Urang miara kasehatan. Kumaha ye etika jeung tata kramana teh? Kahiji meureunan ngajaga lingkungan, terus merhatikeun kabutuhan giji kana awak urang, perhatikeun oge penampilan urang, kagelisan kakasepan urang sing rapi, sing bersih. Piraku ayeuna urang ka sakola henteu mandi, atuh meureunan boro-boro dibaturan ku babaturan da naon rujit ningalina oge. Nah, berarti tata krama dina paripolah teh salah sahijina nyaeta miara kakasepan, kagelisan atau miara kasehatan. Jadi lamun urang hayang dibaturan, lamun urang hayang dipikaresep, berarti urang boga kabiasaan miara tata krama, miara kasehatan. Anu katilu, cara diuk. Tah, ieu cara diuk teh loba pisan. Cara diuk hareupeun saluhureun, cara diuk di kelas, cara diuk dina rapat, cara diuk dina riungan di masyarakat, cara diuk lamun urang keur salse kumaha. Tah, cara diuk lamun urang di kelas ulah sakali-kali nyarande bari salse. Nah, nyarande bari salse teh nya artina sarua jeung nyapirakeun ka bapak ibu guru anu keur ngajar. Iwa lamun keur eueuh bapak ibu guru mah nya mangga diuk salse nya nyarande atau sangeunahna. Nah, tuluy ciri
Urang Sunda mah cara diuk teh nyaeta teu meunang tumpang kaki atawa naikeun suku sabelah. Tapi suku teh nyaeta sajajar di hareup terus lamun awewe rada disilangkeun. Tah eta teh cara diuk anu bener. Nya sukuna disilangkeun, kiri di jero kanan di luar. Tah eta cara diuk anu hade. Ulah sakali-kali awewe komo make rok mini ngangkat suku sabelah atawa tumpang kaki. Eta teh lain budaya urang, lain tata krama urang. Boh lalaki boh awewe nya cara diuk anu tumpang kaki teh nyata hal anu henteu sopan. Komo lamun dihareupeun urangna aya kolot atawa lamun urang teh posisina keur aya dina rapat, dina riungan atawa acara-acara formal teu meunang pisan nyaeta diuk tumpang kaki. Jadi tumpang kaki teh lain budaya urang. Anu satuluina lamun diuk hareupeun kolot ulah bari edegnya, edeg teh bari ngagerak-gerakeun suku sabelah atau bari di goyang-goyang tepuguh, tah eta teh salah. Jadi urang lamun diuk hareupeun saluhureun kudu sopan, kudu perhatikeun oge cara diukna ulah tumpang kaki, ulah nyarande atau ngadayagdag teh nyarande anu sahase. Nah, ulah siga kitu. Satuluina lamun diukna henteu make kursi, lamun awewe kudu emok cabok, lamun lalaki kudu sila. Emok cabok teh nyaeta suku duanana ditilepkeun ka gigir. Tah eta disebutna emok caboknya. Satuluina cara lempang. Tah cara lempang oge diatur dina tata krama. Cara lempang anu hade teh nyaeta kahiji ulah dangah. Kadua, lamun ngaliwat ka jalma saluhureun, lempang teh ulah ngagedig, tapi urang kudu ngadoyongkeun awak saeutik. Nah, bari leungeun dikahandapkeun, disorondoykeun ka handap, bari nyebut punten. Eta teh cara urang ngajeunan ka saluhureun. Tah, ieu lamun urang lempangna make sapeda. Nah, terus ngaliwat ka riungan para kolot. Urang kudu turun tina sapeda, bari nungtun sapeda tuluy nyebut punten. Gitu anu hadena mah. Jadi cara lempang teh kahiji ulah dangah, kadua lamun ngaliwat ka jalma kolot ulah ngagedig, tapi kudu alon bari non tungkul saeutik nya ngadoyongkeun awak saeutik, leungeun disorondoykeun ka handap nyebut punten. Satuluina cara dahar jeung nginum. Cara dahar jeung nginum di dieu aya tata kramana. Kahiji lamun keur dahar ulah bari ngobrol. Kadua dahar ulah ngaluarkeun sora ceplaknya. Anu ceplakna biasana jiga anjing gitu nya. Nah, ngagayem teh ulah bari kaluar sora. Satuluina ulah ngaremeh. Kaopat ulah nyesakeun dahareun dina piring. Kalima ngagunakeun tangan anu katuhu. Eta salah sahiji contoh etika jeung tata krama dina dahar. Nginum oge sarua. Nginum ngagunakeun tangan anu katuhu. Sarta ngalegukna ulah nepikeun ka kadenge sorana leguk kitu nya. Tapi lalaunan we da moal kapiheulaan ieu caina oge. Tah satuluina aya cara unggek jeung gogodeg. Cara unggek jeung gogodeg we diatur. Kumaha cara unggek? Nya unggek lamun urang ngaunggeukeun pandani nyanyakeun ka kolot, ulah unggek anu gancang tepugu atawa anu unggek-unggekan anu edeg gitunya, tapi unggek anu rengkuh, unggek anu sopan, anu teu berlebihan, anu basajan, anu henteu lebay gitunya. Unggek we gitu biasa. Satulina gogodeg oge ulah terus digideg-gidegeun sirahna nepikeun ka gancang, nepi ka lieur, salieurna ulah kitu. Gogodeg cekap we ku ngagodegkeun sakali atau dua kali kalayan bari henteu nembongkeun paripolah atawa gestur anu pika sebeleun gitu. Anu saterusna aya tata krama gaul di masyarakat. Anu kahiji nyaeta cara wawanohan. Tah saderek tangtu urang teh henteu cicing wae di hiji lingkungan anu geus wano. Aya mangsana urang
datang ke lingkungan anyar. Ku kitu nah urang kudu boga tata krama atau cara wawanuhan anu hade. Upamana di situasi formal di tempat gawe upamana urang tangtu ngawanuhkeun diri ku cara formal oge lamun situasina formal. Contoh upamana nepangkeun wastapun Udin kawit ti Raja Galuh ayeuna simkuring nganjrek di geger kalong misalkeun teh gitunya. Tah, jadi cara ngawanuhkeun diri ogenan gunakeun bahasa anu merenah, anu bener sarta pasemon anu sae, gestur oge anu sae, rengkuhna sing sae. Jadi cara ngawanuhkeun sacara formal boh sacara non formal oge kedah ngagunakeun bahasa nu merenah. Contoh wawanuhan anu teu formal. Contohna upamana bari ngajak sesalaman, tuluy bari ngawanuhkeun diri. Abdi Udin dupi saderek gitu tanyanya. Nah, satuluyna aya cara nyemah. Cara nyemah anu kudu diperhatikeun dina nyemah kahiji waktuna, ulah dina waktu-waktu jam istirahat kulawarga atau jam waktuna babarengan jeung kulawarga atau jam dahar beurang upamana jam dahar peuting atau isuk-isuk teuing. Nah, jadi tingali oge jam nyemah teh anu merenah. Ulah nepikeun ka nyemah urang jam 8 peuting. Apa eta teh? Mangsana kulawarga teh reureuh kitu nya. Satuluyna dina nyemah oge perhatikeun oge lilana. Jadi lamun nyemah teh ulah lila-lila teuing lantaran bisa ngaganggu kana aktivitas kulawarga. Tah, jadi nyemah oge sawajarna ulah nepikeun ka mondok moe lila sarta ngaganggu kana sagala rupa kagiatan hiji kulawarga. Saterusna upama disuguhan, urang ulah waka ujug-ujug narima, tapi tungguan heula ditawaran kuno boga imah atau kuno nyuguhan. Upama geus dimanggakeun kakara urang nyebut ditampi gitu. Ditampi Bapak Ibu gitu. Jadi kakara urang bisa ngadahar atau nginum eta susuguh. Satuluyna lamun disuguhan oge ya, disuguhan cai ulah nepi ka dianggurkeun. Jadi teu ditolel-tolel acan ku urang. Carana kumaha? Urang kudu narimakeun eta susuguh ku cara diinum atau didahar sok sanajan eta ngan saeutik. Tah eta teh cara ngahormat ka nu nyuguhan atau ka nu boga imah gitu. Tapi ulah meakeun dahareun oge sawajarna wae. Satuluyna aya cara nyarita. Tah, cara nyarita mah tadi paruntos dibahasnya aya lisan, aya lentong, aya rengkak jeung peta, aya pasemon. Jadi cara nyarita anu leres tadi parantos dibahas. Satuluyna cara komunikasi dina telepon. Tah, di dieu simkuring bakal medar sacara gurat badagna wae. Engke bakal aya pedaran khusus masalah-masalah dina komunikasi, tapi di dieu mah urang dipedar heula secara umum. Tah, cara komunikasi dina telepon teh apan aya dua, aya anu lisan, aya anu tulisan. Sami bade lisan bade tulisan oge urang kedah merhatoskeun sababaraha aspek. Lantaran lamun teu diperhatikeun, urang bakal dianggap henteu boga etika jeung tata krama. Naon wae hal-hal anu kudu diperhatikeun nalika urang komunikasi jarak jauh ngagunakeun telepon. Anu kahiji perhatikeun waktuna. Nah, tepat teu ngahubungi hiji jalma. Komo ditingali urang lamun ngahubungina salureun, dosen, guru atau saha wae anu sakirana umurna salureun urang. Perhatikeun waktuna. Lamun urusan pagawean, tangtu urang kudu merhatikeun jam kerja. Tangtu urang ngahubungina dina jam kerja. Sabab di luar jam kerja mah geus waktuna istirahat. Nah, atawa tingali oge waktuna lamun waktu istirahat upamana jam 12 eta kan waktuna isoma. Jadi teu meunang ngaganggu. Jadi lamun urusan pagawean perhatikeun jam kerja. Satuluyna dimimitian ku ngucapkeun salam atawa ngawilujengkeun. Contona bisa assalamualaikum, bisa sampurasun, atau wilujeng enjing, wilujeng siang gitu nya. Tah, waktu tuluy ngucapkeun salam anu katilu nu hal anu penting teh nyaeta bemak ramana nyaeta menta hampura geus ngaganggu waktuna gitu. Jadi samemeh kana tujuan pokok urang ngahubungi teh aya naon
Sebutkeun heula atanapi minta dihampura heula, punten Bapak atanapi Ibu, simkuring ngawagel waktosna gitu. Jadi samemeh kana pokok anu rek ditepikeun minta dihampura heula bisi kaganggu waktuna. Contoh upamana wilujeng enjing Bapak hapunten abdi ngawagel ieu sareng Udin di kelas 10 IPA hiji upama budak sakola atawa ieu sareng Udin ti RT 2 kuduna kitu nya. Tah hapunten Bapak bilih ngawagel waktosna karosan simkuring teh aya peryogi bla 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 hatur nuhun satu acana dipungkas ku ngucapkeun hatur nuhun. Tungguan balasanana lamun can dibales wae ulah dugi kang ngirimkeun p naon eta teh p teh nya da tepuguh gitu. Tah jadi urang ulah nyarurusuh pikeun ngabales sabab bahwa keur kaayaan sibuk atawa keur riweuh. Satuluyna anu kudu diperhatikeun oge nyaeta tadi identitas atos nyaeta mungkas obrolan dina telepon atau dina tulisannya. Jadi dipungkasku ngucapkeun hatur nuhun tadinya atos dibahas jadi hatur nuhun sate acana siga gitu tiasa. Tah rengse obrolan lamun geus dibalas terus dibahas deui ngucapkeun deui hatur nuhun. Jadi kitu etikana. Satuluyna komunikasi dina telepon teh utamana dina tulisan ulah dimimitian ku we wungkul langsung dikirim atau langsung karena tujuanna. Contoh upamana budak sekolah ujug-ujug gue nanyakeun, "Bu, upami tugas teh dikirimna ka mana?" Tah eta kan kurang sopan nya, artina kurang ngagunakeun etika jeung tata krama. Lantaran ujug-ujug kana pokok nu rek ditanyakeun. Teu aya ngucapkeun salam, teu basa-basi jeung sajabeuna langsung we malah teu ngawanohkeun dirina saha. Jadinya eta kurang merenah gitunya. Engke kusim kuring cara komunikasi dina telepon boh lisan boh tulisan bakal dipedas secara khusus serta bakal ditinggalikeun contoh-contoh kasusna kesalahan-kesalahan komunikasi anu kurang merhatikeun tata krama nya. Jadi engke ieu bakal dipedas secara khusus. Ayeuna mah urang dipedar secara umum heula. Satuluna cara nyuguhan. Tah ayeuna nyuguhan teh nyaeta mere dahareun atau inuman ka tamu. Tah cara nyuguhan oge aya etika jeung tata kramana. Ulah nepikeun ka nyuguhan tamu teh bari tunggang tonggeng. Tapi nyuguhan tamu mah nyaeta tepak deku. Tepak deku bari rengkuh tuluy ditunda dahareun atau inumanana dihareupeun tamu eta. Bali tuluy disumanggakeun, mangga Bapak Ibu dileueut atawa dituang gitu. Sambil dituang atanapi kumaha we basa-basi nu merenah. Jadi ulah nyuguhan bari nonggeng. Jadi urang kudu tepak deku. Satuluyna cara datang ka nu hajat. Nah, ieu diperhatikeun oge cara datang ka nu hajat teh kahiji kudu dumasar kana uleman. Jadi urang lamun teu diulem mah ulah datang ka nu hajat. Lantaran aya paribasa ari mamah nismah era datang mun teu diondang, beda jeung papait. Lamun papait mah upamana kanu gering atawa kanu maoteun teu diondang ge urang kudu datang. Lantaran eta mah salah sahiji tanda perhatian, tanda milu bela sungkawa. Nah, satuluna perhatikan oge dangdanan. Tadi cara dangdan parantos dibahas kusim kuring kumaha dangdanan kanu hajat. Satuluyna pakaian, perhatikeun pakaian ulah nepikeun ka buricak burinong ngaleuwihan ti panganten lamun hajatna kawinan. Jadi gunakeun pakaian anu formal tapi ulah nepikeun ka glamor atawa buricak burinongnana teh ngelehkeun ka nu boga hajat. Kamu bakal bingung ieu teh saha sabenerna nu boga hajatna gitu nya. Nah, satuluyna dina hajat sanggeus ngawilujengkeun urang perhatikeun oge cara daharna. Cara dahar dina hajat ulah jiga kokoro manggih mulut. Kokoro manggih mulut teh jiga nu teu pernah manggih dahareun samemehna. Jadi dahar nepikeun ka sagunung-gunung, sagala diasaan, sagala dikumpulkeun. Beak henteu. Tah eta teh ulah dugi ka kitu. Tapi sawajarna wae, parasmanan sawajarna ulah nepikeun ka katingali kokoro manggih mulut atau kakara manggih dahareun gitu. Tapi nu basajan wae. Satuluyna cara kahampakan jeung miceun. Tah ieu meureun rada aneh nya.
Kunaon cara kahampangan jeung micen bet diatur dina tata krama. Lantaran sok sanajan kahampangan jeung micen teh ngan ukur di WC anu batur henteu apaleun, tapi ieu teh mangaruhan pisan lamun urang ngagunakeun WC na di WC umum. Contoh upamana urang kahampangan atau micen di WC umum. Si toiletna teh ngagunakeun toilet diuk. Tapi urang naik kana eta toilet, nagog dina eta toilet, otomatis kan si toilet teh jadi kotor aya tapak sapatu. Asup we jalma anyar sanggeus urang. Apan eta teh ngaganggu nya. Matak simkuring mah paling keheul lamun di WC umum toiletna toilet diuk aya tapak sapatu, eta teh jalma teh nu teu boga tata krama, nu teu boga etika. Apan geus puguh eta teh toilet diuk, naha bet ditaekan, naha bet nagog gitunya. Apan ari ngagunakeun barang teh kudu luyu jeung fungsina, kudu luyu jeung carana anu bener. Satuluyna najan di WC sorangan oge kahampangan jeung micen teh kudu diperhatikeun tata kramana. Kahiji ulah nyang hareup ka belah kulon lamun nu muslimnya. Satuluyna lamun kahampangan jeung micen kudu bari nagog, boh lalaki boh awewe, eta teh tata krama anu benerna. Jadi lamun lalaki masih keneh kahampangan atau micen bari nangtung, ari micen mah moal mungkinnya biasana kahampangan bari nangtung, berarti tata kramana kudu dilereskeun deui. Ti ayeuna kahampanganna kudu nagog nya. Sajabati alus tata kramana, kahampangan bari nagog teh nyaeta ngajaga kebersihan oge gitu nya. Satuluyna aya cara ngalayat. Cara ngalayat di dieu teh bisa ngalayat kanu gering, ngalongok nu gering atawa ngalayat kanu maoteun. Nah, cara ngalayat kanu gering nyaeta urang tingali waktu atawa jam besukna. Kadua, ulah ngalayat dina kaayaan jam istirahat anu gering. Katilu, ngalayat ulah gorombolan atau rame, tapi cukup ku saurang dua orang bae. Jeung saterusna. Anu kadua, cara ngalayat kanu maoteun, gunakeun pakaian anu sing sarua hideung nya atawa warna-warna anu poek, ulah nggunakeun warna-warna anu caang. Satuluyna mere tanda bela sungkawa ka kulawargana. Terus ulah loba nanyakeun kunaon alatanna eta hiji jalma teh maot gitunya. Lantaran eta teh bisa nimbulkeun rasa kasedih ka kulawargana. Kudu terus-terusan nyaritakeun asal muasalna. Satuluna tata krama atawa cara seuri anu hade teh nyaeta ulah tarik-tarik teuing. Kadua, usahakeun ditutupan bahamna ngagunakeun dampaleungeun. Katilu, ieu penting nu jarang kaperhatikeun upama aya jalma anu datang atawa aya jalma nu ngaliwat, urang ulah seuri lantaran bisa jadi nu ngaliwat teh ngarasa diseungserikeun atau nu anyar datang teh ngarasa diseungserikeun. Sok sanajan eta teh lain keur manehanana gitu, tapi urang pikeun ngajaga perasaanna, urang tata kramana nyaeta ulah waka seuri kitu nya, ulah boga kesan atawa ulah disangka nyengserikeun manehanana. Satuluyna cara heulai nyingsring sisidueun jeung bersin. Cara heulai anu hade nyaeta kahiji ulah ngaluarkeun sora. Kadua, tutupan ngagunakeun dampaleungeun. Nah, anu satuluyna ieu cara nyingsring. Cara nyingsring nyaeta ngaluarkeun kotoran tina irung. Kahiji ulah nepikeun ka sorana kadenge ka mana-mana lamun di WC. Kadua, lamun dina situasi keur darurat keur ngariung upamana urang teh kapaksa kudu nyingsring, gunakeun tisu sarta dipencetkeun kana irung ulah nepikeun ka aya sora, ngaluarkeun sora atawa katingalieun ku batur urang keur nyingsring. Eta etikana. Jadi cukup ku dipencet ngagunakeun tisu atau sapu tangan sangkan rada ngemplong. Satuluyna sisidueun, lamun urang sisidueun dihareupeun loba jelema, buru-buru nginum sarta ulah ngaluarkeun sora anu kaleulewihi lantaran eta bakal ngaganggu. Buru-buru usahakeun nginum neangan cai, lamun henteu bisa atau dina situasi-situasi anu henteu mungkin bisa aya cai sagancangna, saderek cukup ku nutupan sisidueun eta ngagunakeun dampaleungeun sarta sorana ulah kaleulewihi. Satuluyna bersin oge nyaeta carana ulah ngaluarkeun sora anu kaleulewihi sawajarna bae.
Tutupan ngagunakeun sapu tangan atawa tisu. Lamun eueuh sapu tangan atawa tisu ngagunakeun siku nya. Jadi di antara siku jeung puhuleungeun dideketkeun kana baham urang atawa ngagunakeun dampa leungeun. Tapi anu leuwih aman mah nyaeta ngagunakeun bagian jero siku di antara puhuleungeun jeung leungeun nya. Satuluyna cara ibadah. Tah cara ibadah mah diatur dumasar kana agama jeung kapercayaan masing-masing. Etika tata krama ibadah oge kacida nu kudu diperhatikeunana. Lantaran ibadah oge teu bisa sagawayah, kudu ngagunakeun etika jeung tata krama anu bener anu hade. Cara ibadah anu hade kumaha nya nuluyu jeung anjuran atawa aturan anu diatur ku agamana masing-masing. Sapertos kitu. Simkuring moal medar panjang lebar margi masalah ibadah mah diatur di agamana masing-masing. Sapertos kitu saderek padarangeunaan etika jeung tata krama sacara umum mudah-mudahan aya mangpaatna sarta urang tiasa memener etika jeung tata krama urang bebarengan. Kalebet simkuring masih keneh diajar ieu mah salah sahiji cara ngelingan diri bari ngajak oge ka balarea. Urang silih emutan, urang silih elingan anu teu acan leres etika jeung tata kramana ulah dipika keheul tapi urang elingan. Anu dielinganna oge ulah mika ngewa lantaran eta teh tandanya Sakitu ti simkuring hatur nuhun kana perhatosanana, ulah hilap di subscribe ieu aya daftar pustakana. Pamungkas, hayu bagikeun saloba-lobana sabab urang ulah pernah peuseun babagi ilmu pangaruh. Hatur nuhun ti simkuring, sampurasun.